kamari teh. Kajet teuing 3 kali ditutupan ku boboko ge teu nanaon. Acida ada kamari ge nangkodna ampun. Neneng. Lagi mau kawin di mana ya? Ka mana? Cicing kalau jemput ke cicing. Cicing tong nuturkeun. Da perasaan urang tadi cicing wae di dieu. Eta saha nu lumpat siga nu diudag Bang Emok. Mangga. Woi, siap lu, berani sama gua lu. Awas ya temen turun sih, awas. Teka penak si Aa teh. Mending uih we ah. Aduh. Astagfirullahaladzim, eta si Amang nu icalan menit teu ningal aya jalmi di dieu. Aduh. Ieu nyeri kieu. Udah kayak di dieu geuningan jang. Aduh. Naon Kang? Pape. Terus di mana tuh? Udah aku jelema. Aduh, maneh ka mana wae tadi? Tadi panter masana ge ku Akang dibawa. Geus we cicing di dia urang mah. Cireu boga ari teh ditinggalkeun bagi lanceuk. Panter mah sana dibawa. Ibu diudag. Itu teh mah. Hege tuh. Beak teh ieu teh esna. Beak kan kumaha? Wah, heueuh bener urang balik lah ayeuna mah lah. Geus beak mah. Capek jang Emang tadi Akang diudag usaha? Urang lagi ka Akang teh. Kira lain masalah mah ke diudag gitu. Parah mun ditagisan ku Akang begitu tuh kabeh ngaracong. Wah, atuh aya kitu mah urang diajar diajar. Pokoknya diajar bisi diserang. Heeh, siap ayeuna. Ayo ah. Aduh, panon nyeri, suku nyeri ya. Ti goblok ge jelema teh saha ieu kamari tah nu ningang ka aing teh ya. Guru kunaon? Teu kurang naon ieu mah keur latihan ngeker. Itu tuh. Pan ilmu itu ya ngeker teh ya. Mana teh si mana? Jangan barudak si Wajid geus ojak eueuh. Rek naon atuh? Eta biasa yang latihan deui. Jeung ka sawah lah tih lah. Kayak guru nuturkeun ka ditu ka sawah, keun ka dilas geureung. Dia nya boga duit isteu. Aing eta panon keur Tapan guru ieu aduh teu boga jang meuli asin ya. Aduh. Jang lalab ya. panon keur kitu ge ayo kana duit. Keun bae pan. Pokona mah ketinggal ku guru di latihan. Yang jurus naon maneh pokona mah. Guru. Bejakeun we cek guru gitu meh nyerap ilmuna pan aya eta mah nya. Jeung teh tilang kayak kaditu nuturkeun gurunya. Barudak zaman ayeuna aing keur dieu kieu teh yang latihan silat ku aing nangan jelema nu kamari ninggang ka aing ya ting urang mana tah teu nyaho aing mantan preman baheula newak jelema 10 baheula mah ku aing rasakeun kapangih ku aing panon ti ka kieu peurih ku sireum ieu jempol nyeri katingang batu ieu mah ieu han alus aing na mah obat jadi preman jiga baheula mah wah beak tah jelema tah. Tahun pan kamari ge teu acan di pasihan terang namina saha? Ka neneng mah Arjuna we lah nami mah. Arjuna kos anu bade neangan cinta wae atuh. Pan cinta neneng. Bisa wae Arjuna mah. Eta sampean kunaon? Oh, itu tadi katubruk tukang es. Aduh mun nyahok kitu meureun. Eta tukang es tadi geus sami katubruk. Dipabet ku nata ngatubruk. Itu dijajapkeun mah bisi kunana. Ngawagel mah. Moal mah bisi gebis. Oh, nyata. Sok dipayun mangga. Aris icang ka mananya jelema teh ingin diteangan teh. Oh itu tuh. Geus mai teh.
Kamu Aing kieu Naon? kamu di Mang Sawi itu tuh ieu kan buktikeun asale batur nu lewat tingang lah. Ayo tuh gitu mah. Kene neangan aja nu lewat. Heeh. Mana lewat pajak. Dak aja mah. Ieu mah aing geus ketek di kamar ya. Bener tong ka mana maneh? Duit. Tega 2 acis Wah, anak udah buka duit ke lewat ka dia mah teh yang nyaho aing. Mana orang mana? Tasnya Keula. Nah, mana ke mana? Duit sikat ge. Oke. Aduh. Ceklan. Sok. Oh ya. Pai, sama pai. Pai. Udah lupa pikirannya keluarga. Aduh. Ngeri. Murah dari aing teh. Adi aing teh lumpat teh da. Kagak mau ngaparik teh jelema teh. Tah jelema we deui enggak. Weh. Wah, bahaya aing kesingkat tempuhan Balik aing. Ringrang teh jelema deui enggak goler. Anu tadi bakal pae mah nya euy. Pae. Baiklah, aja. Awas atuh ngalangan tinggalan Tingantong. Wani ka ditu. Eta budak saha sare di dieu? Sare apa pingsan eta? Yang mana kunaon eta? Make sare di dieu. Garebugan baru Usaha digebuganana. teuing barudak Barudak mana? aya tiluan lah. Mana urang mana maneh? Kurang wetan mah. Urang wetan. Sahan gebugan mana bieu? Ngaranna? Barudak tiluan teuing saha. Wah, teu balik ieu mah. Rada curiga ieu aing ieu. Geus sok lain ayeuna udang. Kan ngomong-ngomong, Ujang eta boga duit tiis teu? Henteu mang. Hah? Henteu. Henteu. Aduh, heukeun bae lah sok buru ku amang urang ubaran. Aduh, karunya ieu budak saha ieu? Curiga aing bawa murid aing ieu mah ieu. Bukan murid di dieu. Diukulah di dieu tah. Aduh. Nya naon ieu make digebugan? Teuing tadi minta duit. Wah, itu bener ya barudak teh ya. Besok lah orang jampeh lah ku amang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cager. Ieu nyeri. Nyeri. Moalah enak mah, cager. Mang. Sok lah. Ujang rek anterkeun mah balik. Wah, mang. Moal. Tapi Ujang boga duit teh. Henteu, mang. Geus lah. Kayak tuh nya. Amang rek balik heula tuh nya. Nuhun, mang. Duh, kamaran ieu barudak nu tilu teh. Si Icang, si Wajid, si Ojak teh yeuh. Aing curiga ngegebugan budak kamari teh nu jelema budak tiluan eta yeuh. Serap di dengan jelema ge. Bae budak urang tanyakeun Jang, mana kenaon? Muruang layangan, menang can megatna. Wah, si mau kabisa pisan lain mana nempo eta teh barudak nu tiluan si Icang, si Wajid, si Ojak. Teuing atuh teu apa? Teu apa? Teu apa? Ka mana barudak teh balik teh kitangan teh ya. Teuing atuh. Lain asa wau kamari teh tan udah gak es lain kamari. Sukan meuli deui mah. Meuli deui. Ayeuna mah es kacang hejo. Es kacang hijau siap lah kelah amang meuli deui lah. Oh, siap lah. Taman keur mengkata jeung saha? Menggating saha di dieu? Sorangan we. Mana si Ujang teh ya? Eueuh. Selieur ya lanceuk neangan teh ya. Aduh, nanging capek di teh. Aduh, itu euy. Wah, itu mah pasti katengang jamu teh itu mah euy. Aing kudu kumaha ya? Pake ieu ku aing Kalau euy, aya nu katengang jamu tah kumaha ieu teh aing tuh teh disampeurkeun adi urang euy Geus jadi cannya korongna nya euy.
Gitu nya. Amang rek nangan lah barudak tuh nu tilu tuh. Hek. Ayo. Mana barudak ya. Woi. Oh, siap lah, sukan diborong ku Amang lah. Nya, Amang rek nangan lah barudak ya nu tilu ya. Benar. Iya mah. Abdi arang tebi abdi mah Sawawuh deh kah. ngarasaan meunang mang. Tapi eta ning beungat tadi tutupan gitu kunaon atuh. Ya ternyata nyeri huntu teu kuat dipopok. Aku kaleupet atuh. Heeh. Bisa ngobaran teu? Oh, gampang baran itu mah. Oh, teu gratis berarti nya. Gratis nih. Bayar atuh. Ah, bayar wae. Make duit. Oke, geus mang ah. Rek itu lamanya. Ayo, Ayo, Mang. Geus ah. Mana barudak nu tilu teh? Tapi siga itu nih, Weh, Icang, Wajid, Ojak. Ku sawi Keur ngadaweung. di dia keur nongkrong anak muda mah. Nempo senja. Paning kali senja di pagi hari di sore hari. Hah? Buru bedola go. Wah, nyusahkeun ti mana Teu balik ting di tangan teh. naon ieu teh? Diuk mang diuk. Dewe kayak nanyakeun. Nanya kenaon? Kamari barudak aya barudak saurang di ditu digebukan ku maraneh lain. Dikebukan barudak. Heeh, kamari. Barudak tiga ngagoler di ditu tuh menteri tulungan ku dewe kamari maot teh budak tah. Ya budak lagi jago bisa bela diri. Heuh ngan ngagoler kamari mun ubah dewek mah maot teh kamari tulungan ubaran heula. Beunga mang budak. Sanu ngeungeul kamari. Tas ieu. Beunga budak. Wah, Peda eleta direpung ku tilu ya dewe lamun. kumaha kamari resok dilatih silat ngan boleh pake teu ecrog. Tamah nyobaan, tamah ku sakali da. Aduh, bener mereka bukan murid. Mecak kata mah. Mereka hieut imah bukan murid teh kieu mah aduh. Ajarkeun dia tuh jadi emang jago pisan. Oh, gampang eta mah. Duit mana duit? Kamari rek mere duit. Asa duitnya geus ngeucan. Mana mah datang ngomong. Ieu mah ka guru teh ngomong we kamari rek mere duit. Can ngomongna. Tuh. Tuh. Mana mah ngomong. Jak mah teu ngomong lin. Tuh teu ngomong sojakna oge. Sare ge digeuingkeun ku si Ojak tuh. Oh, mang euy. Carekan eta ka eta urang mah. Dia teh isi kamari si Ica ngomong rek mere duit. Anyu ke poho da teu ngadu duit. Mereka. Geus aya mah tong loba ganeng tah nu neunggeul kamari. Wae dihukum ayeuna. Sok, sekot jam lah di dieu tah. Buru. Ah, ya. Kan, dewek rek ka ditu lah. Nunggu lagi ku sakali. Enggak jajar. Nah, eta mah. Sok buru. Sok buru. Bro. Sok. J 2 3 4 5. Kang eta kunaon pameun teh make ditutupan sabelah? Ganeng fashion zaman ayeuna, ini fashion. Wah, fashion weh. Sieun hideung meureun matahari geus eueuh kieu. Zaman ayeuna mah kudu kieu. Kumaha? Moeh korong teh garing can. Geus tadi teh geus dikumpulkeun di daun cau di ditu tuh ngan eueuh nih di teang dieu teh ditinjakan ku barudak. Ah, kacau atuh isukan dagang es teh, es kacang hijau. Heeh nya teh. Kumaha tuh? Isukan deui we lah nyieun deui. Kagain. Udah ari geus da ditinjakan ku barudak geuning. Salah malik. Kuna ka ditu malikna. Heeh, me loba langsung tereh lobanya. Aduh, aing kumaha isukan dagang atuh. Anu kamari dewe dagang mah tuh ket kacang hijau mah lah. Heuh bener lah. Heeh. Yang poekeun ni korongna anu kena ka luhur. Siap lah. Tah, yang kita. Kumaha, Kang? Sama garing-garing. Ah, pan cangkeu meureun cangkeu. Es kacang hijau mah kudu kieu. Cangkeu Kang atuh hese ngomong oge. Ih, Lai mah tungkul wae. ini tani ieu teh perasaan duh. Bener ya. Aya naon, Mang? Lain mana teh dagang es kamari lin. Heeh. Hah? Heeh. Tapi aya teh saha eta? Oh, ieu mah mamang ieu mah. Mamang. Heeh. Tapi aing asa-asa wawuh ieu teh. Perasaan. Perasaan meureun. Wah, bener itu. Heeh, asli urang. Heeh. Heeh geus nya aing balik lah. Heeh, he gatulah.